Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-ayah maknana Allah wa Rasul a'lamu bihaqiqati muradihi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimatu la tuhadditsi su'az zawji wa halihi wa may yatahaddasa fahiya tubla bala'an syadida. Puji syukur disanggakeun kehadirat Allah, sholawat salam ay makrunan bita'zim wa takrim. Moga-moga dilimpahkan ka junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sabulan setengah, hampir 2 bulan banyak kurang libur. Moga-moga halal bihalal sekalian ayeuna. Silaturahmi kurang dina poe ieu. Moga-moga sing janten wasilah sabab dihampura dosa ku Allah. Naon margina hiji kaistimewaan, hiji kaagungan, hiji kamuliaan anu kacida pisan gedena lamun urang nyarioskeun kaistimewaan silaturahmi. Allah miwaran ka hambana silaturahmi. Teras deui Rasul miwarang ka umatna supados silaturahmi. Naon kaistimewaan silaturahmi? Ari silaturahmi teh nepungkeun anu pegat disambungkeun ka eta silaturahmi. Contoh kieu. Lamun urang ayeuna megatkeun tamang, eta tamang teh disambungkeun deui tah silaturahmi, ditepungkeun deui. Lamun urang ayeuna megatkeun tali silaturahmi, eta diancam ku Allah melalui Rasulna. Naon sababna? Lantaran diantawis jalema anu megatkeun silaturahmi, saur Kangjeng Rasul 3 poe weh jalema pegat silaturahmi. Aya ka kesel, aya ka amat 3 poe tepatnya, maka saur Kangjeng Rasul eta jalema aya dina pebendu Allah jeung Rasulna. Terus di kaistimewaana man syarrahu, lamun jalema hayang bungah hirup tuluy di ayyamuddalahu fi umurihi, jalema hayang panjang umurna wa yuwasi'a lahu fi rizqihi, jalema hayang loba hartana rizqina teh babari, maka saur Kangjeng Rasul fal yasil rahimah, tepungkeun ayeuna baraya kudu daek silaturahmi. Serkanya Rasul saha nu pangheulana urang kudu silaturahmi. Anu
diutamakeun salaki ka pamajikan, pamajikan ka salaki. Eta nu kudu-kudu mah urang teh silaturahmi. Mentakan geninganan kadang-kadang lamun pamajikan urang ya. So kadang-kadang kalamas keremes maneh hampurannya beri culang-culang ke daerah ini harupan batur minta hampura ka salaki teh dinya. Mun salaki ka pamajikan sok era geuning harupan batur mereka minta hampura teh culang-culang heula bisa aya batur. Padahal eta nu paling utama. Sehingga saur Kanjeng Rasul lamun eta jalema henteu daek minta maaf. Da kadang-kadang bulan puasa kalebaran salaki jeung pamajikan sok sanajan bulan puasa geugeuh we eta teh kadang-kadang mah piomongna mah aya wae. Komo lamun ayeuna pamajikan minta meuli mukena anya ari salakina mijeulkeun can kabeli kopiah-kopiah aja. Jul di dieu teh geuning mending aheab kita langsung. Beteung lapar salah pamajikan ngeceprot. Aduh kurang-kurang teh. Mentak saur Kanjeng Rasul. Kade eta lamun rek silaturahmi pertama kali pamajikan kana jadi salaki, salaki kana jadi pamajikan. Sehingga tasawuran Rasul kasih di Fatimah ya Fatimah tuh Siti Fatimah ulah wani-wani cenah maneh kabeh ngomongkeun goreng anu jadi salaki. Lamun maneh wani-wani ngomongkeun goreng anu jadi salaki sarua jeung putus maneh silaturahmi jeung nu jadi salaki. Tinggal tunggu balaan sadida maneh bakal beunang ujian. Eta ujian teh anu hese ditulunganana saur Kanjeng Rasul. Kan kade balaan syariat lah make jeung sok dari jeung ngabalieur era sagaru pakeun hareupeun batur pura mana kitu dan kitu ku Rasulullah oge nu deukeut lah rapihkeun deui lamun hayang ayyamu dalahu fi umrihi lamun hayang dibere panjang umur ku Allah wa yuwassi alahu fi rizqihi lamun hayang jalma loba rezekina fal yasir rahimah. Mudah-mudahan ya Allah urangnya si hampura dina lebaran jeung salaki jeung kolot geuning urang teh jeung tatangga mudah-mudahan hiji sing keuna kana hadis Rasul urang teh sing dipanjangkeun umur amin kitunya. Tuluy deui lamun teh mah urang ku Gusti Allah dibere waktu nepi kana waktu urang teh maot misigeunana. Mudah-mudahan maot urang teh sing maot mawa iman jeung Islam amin. Eta nu pentingna mah urang teh. Lamun ayeuna urang ku Gusti Allah pek weh maot ya. Lamun disaksikeun tadi sebutkeun ajrun ghairu mamnun kurang mah yakin moal karasa ngan insyaallah ajrun ghairu mamnun ganjaran anu teu pernah pegat bakal karasa ku almarhumah Maji mah biasana sak didinya dieum teh da yakin Rasulullah Allah ngadawa ajrun ghairu mamnun di mana jalma tempat cicingna eta ibadah sok sanajan geus maot ajrun ghairu mamnun teu pernah pegat eta ganjaranna pasti nepi we ka alam kubur kitu. Mudah-mudahan sing dirahmati Allah amin. Itu almarhum Pak Wadin dan dirinya tah mun keur halodon teh aya ajrun ghairu mamnun moal pegat sanajan geus eueuh. Ayeuna teh malam Jumat mudah-mudahan sing maleunang rahmat Allah amin. Gitunya. Tuluy deui da urang teh nya tuluy deui jalema anu panjang umurna rizqina bakal dibere loba ku Allah. Eta mah janji Rasul jalema anu silaturahmi bakal digampangkeun meuli rezekina ku Allah. Mudah-mudahan urang sing dibari-barikeun meuli rezeki euy ti dieu amin. Amin. Nu boga hutang mudah-mudahan hutangna teh sing aya dan bayarna. Amin. Doa mudah-mudahan ku barokahna urang ngaos
sholawat ku barokahna urang silaturahmi hadir di dieu urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anu teu damang sing enggal disehatkeun di Gusti Allah urang anu masih keneh cager anu dipercaya keneh ku Gusti Allah ayeuna calalageun moga-moga ya Allah kesehatan urang kacageran urang ulah nepi ka dilalaworakeun dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa taala.